Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wastapun Delia Aprilia di kelas 10 MIPA hiji, sareng rerencangan abdi Nanda Syahruli. di dieu abdi sareng rerencangan kelompok bade tumaros perkawis eskul karate di SMA 27 Garut. Keun wasta tetek. Pangkan wastapun Putulan Permatasari kawit di kelas 11 IPA 2. Di dia sim abdi ngajabat salaku ketua di eskul karate. Langsung wae abdi bade tumaros teteh di mana wae langsung kegiatan eskul karate teh. Lumangsungna eskul karate biasana tiana sok di lapang SMA 27 Garut. Dinten naon wae lumangsungna eskul karate teh. Eskul karate dinten Kamis, pami eskul sekolah dinten Kamis, pami gabungan sok dinten Minggu di luar PGRI Pamengpeuk. Kunaon teteh gaduh minat lebat eskul karate. Teteh minat lebet kan eskul karate menuju ti alit keneh teteh terus hoyong biasa kan bela diri terus di karate teteh ngagaduhan cita-cita teteh hoyong janten karate kana internasional oke teteh hoyong janten TNI atau Napi Polri mangkona di karate ngagaduhan wadah anu luas kanggo mencapai cita-cita teteh eta. Harusna teteh janten ketua eskul di karate. Alhamdulillah di eskul karate mah terudet nya. Barudahna oge gampang diaturna. Sareng alhamdulillah oge di eskul karate mah tos seueur ngadamel prestasi-prestasi kanggo sakola. Naon wae prestasi anu geus diraih di eskul karate. Alhamdulillah karate tos ngagaduhan prestasi. Aya genep prestasi salah sahijina teteh nyalira kamari uih lomba uih tanding kenging juara 2 sakabupaten Garut di Kapolres Cup sareng festival terus rencangan teteh oge juara 2 sami terus nuka Pamengpeuk juara katilu sareng prestasi-prestasi ti alumni kenging kitu sami teteh kami di Kapolres Cup sadayana juara 2 sareng 3. Atau sabaraha lami eskul karate diayakeun di SMA 27 Garut. Eskul karate terus berdiri di SMA 27 Garut terus salami kurang lebih 3 tahun. Aya sabaraha tingkatan di eskul karate teh? Di eskul karate aya genep tingkatan anu kahiji aya nu sabuk bodas eta janten pamula keneh terus tingkatan kahiji aya sabuk koneng ti bodas ka koneng terus ti koneng ka hejo tingkat kedua terus ti hejo ka biru tingkatan ketilu ti biru ka coklat ti coklat ka hideung eta teh tingkatan luhurna janten tiasa janten pelatih terus sabuk hidup. Naon manfaatna ngiringan eskul karate? Sebenarnya manfaat nama di karate kahiji urang tiasa bela diri bisa ngajaga diri anu katilu kaduana urang tiasa masihan prestasi-prestasi kanggo sakola katiluna urang tiasa masihan ilmu kanggo batur oge kaopat urang tiasa ngajaga diri oge ngajaga batur urang anu tiasa anu kajaga urang anu kalimana mapei aya kejahatan urang tiasa ngahadang seueur pami batin hiji. Mangga bilih teteh bade sakantena ngapromosikeun di eskul karate teh. Mangga kanggo ade-ade anu resep kanu bela diri, resep kanu kenging prestasi-prestasi tinu bela diri di eskul karate nyayogikeun sadayana materi-materi kanggo bela diri, kanggo jaga urang, kanggo prestasi. Di dia lowonganna ageng pisan. Kami ade misalkan bercita-cita yang jadi polisi, yang jadi TNI di eskul karate nyayogikeun pisan ruang kanggo
ade pamihoyong ka polisi sabab tinu ade misalkan ngiringan lomba atau pertandingan di karate ade bakal dicanak ke tingkatan lebih luhur oge dicanak ku Polres atau napi ku TNI sebagai anggota. Jadi kamu ade sadayana anu ngagaduhan cita-cita eta semangat belajar bela dirina sabab di polisi atau di TNI oge aya materi bela diri. Jadi menurut teteh mah lebih baik menjaga diri daripada orang dijaga ku batu. Hatur nuhun Kang Teteh atos Sempatkan waktu sekolah dong ku abdi sarang jangan kelompok Kang Tumaros nya nutus di biding ka Teteh. Hapunten bilih kayak kalepatan